pisan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Ah, Naon? kan ieu teh bulan puasanya. Terus Sok kudu pesen cangkaleng, cangkaleng, kalapa deui. kalapa. Heeh. Loba kalapa mah atuh di dieu mah. Ngawarah di urang mah atuh kalapa mah bi. Cangkaleng kalapa gitu. Ieu teh kan bisnis rek bulan puasa. Sok kudu pesen cangkaleng, kalapa. Gampang kalapa cangkaleng mah, tapi eta panon bibi kurang kana sirah. Mama saruana jeung dirinya. Naon? Teu nyepeda halaeun we atuh eta sirahna. Make jeneng diteuneun dirinya atuh sirah teh. Aing kudu di mana nyimpen atuh. Ya dihanap atuh golar-goler kayaknya. Bibi deui saruana atuh. Bisa kitu deui. Gampang bi Pokoy. cangkaleng mah gampang cangkaleng mah. Di dieu mah tong make jadi jeung beban pikiran yang bibi mah nya. Heeh. Heeh. Loba cangkaleng mah rerang di dieu mah. Nya lah. Bibi jeung saruana juga nu badami kitu kumaha. Henteu emang Bibi bisnis. pesan cangkaleng ke Kang CS. Nah iso ca bibi kana mastaka mama kunaon eta ya kitu. Udah kos cangkaleng sirahna. Astagfirullahaladzim. Nah, itu serian, serikan. Oh, sorry. Badami Oke. gitu. Ya, batur teh arek bisnis. Didinya entong make jeung ngahalangan. Lain bisnis dinya moyok sirah, dinya mah lain bisnis. Sanu Badami moyok tadi. sirah. Nah, Beda. Di mana salahna? salah di mana? Pirage anjir ngomongkeun cangkaleng, jeung kalapa butik Eta panona di dinya kan kana sirah urang atuh dinya mah. heupan panon mah di dieu. Piraku arek dina tuur panon atuh. Kumaha eta? Henteu ngobrol, nah ulah kana sirah atuh panona eta ngobrol mah ngobrol, patongong-tongong ka ditu. Beureun jiga nu pasea, aya mama sok lieur. Ieu mah paham ya, lamun misalkan urang ngobrol jeung si bibi. Patongong-tongong disangkana pasea anjir kudu Mas nonton. bejakeun ka emak kuing masuk. Ka emak bebeja sok si bibi saruana kitu. ulah, Si bibi CS gitu. Henteu. Moyok sirah mama gitu. Kumaha kita gitu-gitu. Budak pisan. Atuh ulah. Bejakeun ka emak pokona mah. Terus orang kumaha lamun teu dibere pantok ku emak. Pokona bejakeun ka emak. Hampura. Si bibi jeung CS pokona bejakeun ka emak. Mung teu narima emak. Anjir, Minta kasih aja ya pantoma tenang we. Coba ieu. tapi heueuh anjir. Perkieu maju cerdas we aing. Balik. Ai mana teh arek mau teh konten teh. Bet arek brad, kok sih mana saged kieu anjir gaya. Saged cenah ieu. Please kos. Ya, najan banget ramijut kieu nya. Atuh baju mah rapih atuh kos. Tingali aja ramijut kieu ieu rek konten cenah. Pan eta brad, penting kasarean kok simpoho make baju ieu euy. Jadi we karusut. Kos ya. Bedakeun atuh. Baju jang konten, baju jang konten. Baju jang sare, baju jang sare. Jang sare mah make baju tidur atuh atau make baju ngonten aing maneh. Lain kitu brad euy masalahna pan kosim lamun arek make baju tidur bisa ngahudangkeun manehna keur sare karunya euy. Leuhung basa teu tas gadang. Ngomongin si kosim ieu. Baju tidur kos, baju tidur. Baju tidur lain jelema sih teh. Gadang segala anjir. Ya, nu ngaranna baju tidur maksudna baju diperuntukkan ajang tidur, ajang molor. Nyaho teu. Itu berarti eta baju terus tidur terus baju tidur kudu dihudangkeun ku si lain teu kudu. Teu, kos. Ngomongin si kosim ieu. Piyama. Apal atuh kosim ge brad. Maknya kosim gitu loh nu pangkasepna di RT 2 teu apal piyama. Laguna ge apal kosim mah brad. Mana lagu piyama nu mana anjir? Kieu kan piyama mari piyama lagu Oma Irama. Cek aing. Rempag sih ieu mah. Rempag kos ya sirah ampun teuing. Aya wae ieu ya anjir ya. Keresek rajet ya. Brad, ari didinya turunan Sunda asli, Brad.
Suna ceng aing mah tulen kumaha deh. Pada eta berat bodas pendek siga blasteran Korea geuning berat. Anjing mana dipenaikeun teh ayeuna. Mah nya ceng. Nya berat siga artis drakor geuning berat. Terus dakor nu mana anjir? Orang siga si Limin Leho. Anjing ngarang-ngarang wae saroceng ye. Atuh lain blasterannya berat. Lain, aing lain blasteran langsuna orang mah. Berarti blasteran keneh aceng atuh berat. Jangkung berat tuh kos didinya pendek. Anjing, geus kena fisik ya anjir. Benar guys. Si Aceng mah nya blasteran guys. Jadi indungna teh Suna, tah bapakna teh Jarapah. Ya, jadi indungna kawin jeung Jarapah harita teh. Tah ieu anakna jeung Jangleung ye. Lain berat ya. Blasteran naon tuh? Togri berat. Naon Togri? Entok jeung meri. Anjing. Wae bah. Bisa wae ya anjir ya nogasin ya. Nogasin anjir aya capan sih mah. Pi. Cing lah inyoman duit orang pi kapepet bi budak isuk teh ujian SPP-na cenah kudu duit lunasan. Tuh buka duit abi bi oge apa serangan meureun. Tapi meureunnan si Amang mah aya da jelema usaha meureunnan nginjemkeun geura ku bibi. Lah ieu zaman ene mah tong boro-boro jalma atuh yul oge calurhat ka bibi tinggal leungis. Duit cenah ka mana ieu nangan duit? Kabeh-kabeh jalma teu boga duit. Tuyul curhat ka bibi. Curiga bibi aing mah dademit anjir. Tuyul nepi ka curhat ka bibi aing. Ampun teuing. Aya-aya wae ieu ya anjir ya. Wae gombel lah. Maneh kamari keur hajatan si RT nah. Wah katingali kos teu datang maneh. Nyata berat Kosim teh sibuk kamari mah. Aya meeting dengan berang-berang berat kamari teh. Meeting cenah nya. Meeting naon maneh? Mijitin puting mulai maneh mah. Ngomongkeun anjir. Ieu maneh teh jeung si RT teh sobat dalit kos. Atuh si teh anjir tungkulan, meureunnan anakna si RT teh meureunnan sarua jeung halok maneh meureunnan. Si teh ai maneh. Nyata berat Kosim lain teh hayang. Tapi kan sibuk pisan kamari teh, tapi amplop nama nepi berat. Kan di Kosim Teu penting kos, teu penting anjir si teh amplop mah. Kehadiran maneh leuwih penting. Ajang si RT hiji kabagjaan lamun katungkulan anakna kawin ku maneh kos. Ye, pang-pang nama doa si teh. satu doakeun we ayeuna berat. Anak si RT mudah-mudahan nya rumah tanggana sing sakinah, mawadah, warohmah, diniyah, takmiliyah, awaliyah. Teu sakalian anjir madrasah ibtidaiyah. Parah anjing si Kosim ya ampun teh. Kos maneh teh pan ketua DKM cenah kos. Nah si teh ngadoa teh kieu-kieu teuing. Maneh Islam naon maneh? Ampun teuing si Kosim ieu. Aya-aya wae ieu ya anjir tapekong. Berat. Kudu naon ubar nanya berat. Ya ceng nongtot bool teh cager-cager sih ya berat. Gampang atuh ceng nontot bola macam cager kene deh. Encan pugu berat teh kau tas berat-berat geuning berat. Kamuhnya Nya berat. gampang ceng nontot bola mah ya cek orang mah nya. Pan sok aya bako geuningan nya. Bako dadetan bako. Bool teh dadetan terus beungkeut ku karet boolna. Dijamin sok. Berarti gampangnya berat. Nya heueuh atuh gampang ubaran nontot bola mah nya guys. Tapi dah heueuh berat. Da geuning bangkong ge berat geuning tawat toke. Diusupan ku bako berat sok paes ya berat. Bener. Anjing nyada bool teh anjir sungut bangkong bener. Dijamin eta cager berat. Dijamin ceng ya dijamin ya cager mah moal
gitu. Wah cager mah ngan paling henteu cacing kremi paraeh ceng guys ya. Hah bisa wae ya anjir buek menang mabuk.